Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV alias Dongeng Sunda. Dina waktos ayeuna simkuring aya hiji dongeng atanapi hiji carios anu judulna Newa Kunti. Weh, serem ieu mah dongengna ge. Newa Kunti karya Andang S. Argayuda Pataka Harja Rancah. Tah ieu teh judulna Newa Kunti. Yuk pamirsa sadayana hatur nuhun nu parantos satia manco dina channel Dongsun TV sareng anu nuju ngadangukeun. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan, digampilkeun milik rezekina, sareng dipaparinan sehat walafiat, oge aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pung cuang kana dongengna wae judulna Newa Kunti. Lembur bantar dengdeng mangsa kapeutingnakeun poek mongkleng. Cacaang diunggal imah ukur ku lampu cempor anu caangna kadang kakalicesan. Imah-imah pajarawuh jeung tatangga ukur tembong gelor. Ku kabeneran peuting harita hujan ngaririncik. Para warga lembur geus pada tibra ka ayun ambingkeun ku hujan anu ngecrek ti sore keneh. Atuh kaayaan lembur teh beuki jempling pikakeungeun. Dina keur kaayaan kitu di walungan leutik anu meulah eta lembur aya nu kukucuprakan dibarengan ku sora ciciakan sada anak hayam anu leungiteun indungna. Warugana mah siga awewe tapi beungeutna pikasieunneun. Papakean sing sarwa bodas, buukna anu gimbal hideung ngarumbay nutupan tonggongna. Teu pati lila anjing ngaredak ting cungungung babaung siga anu mere beja kanu keur sarare tibra yen peuting eta aya makhluk pikasieunneun keur liar mapai wahangan. Moal salah deui, pasti eta makhluk teh anu sok disebut Kunti. Sabab ciciakan wae sada anak hayam, sakapeung ngadon ngading diut ceurik kanyanyerian. Saenggeus ceurik laju ngadon cindekul dina lahurun batu, cikikik cikikik seserian mani ngajerelek. Sora seurina nembus jemplingna peuting ngaguyah-guyah nu keur sarare tibra. Tapi anu kabeneran nyaring saenggeus ngadenge anu cicirihilan mah buru-buru murungkut deui ngadon ngabuleun maneh ku simbut bakat ku sieunneun. Kacaritakeun saurang lalaki anu sok pada nyebut Kang Wisnu anu boga kabiasaan unggal peuting sok nyaring rek salat tahajud. Harita manehna ngorejat hudang persis jam 2. Saenggeus nempuan arloji nu digolerkeun luhureun tekas, gura-giru Kang Wisnu muru ka jamban rek bebersih. Kabeneran jambanna teh ayana di sisi wahangan anu keur dipake ku kucuprakan ku makhluk anu siga awewe tea. Waktu Kang Wisnu rek muka panto bet ngadadak loba dedengean anu matak muringkak bulu punduk. Anjing babaung mani ngalang laung, koreak ngoceak tina tangkal dadap cangkring. Disusul kusit uncuing anu jumerit meupeskeun ka simpe peuting. Toke dina suhunan siga anu ngadadak rungsing norok tok teu daekeun cicing. Tapi niatna anu kuat. Kang Wisnu teu kapangaruhan ku dedengeanana. Laju mukakeun panto. Hius angin peuting nebak warugana.
hiuk bau pudak atawa kembang pandan, rei bulu pundukna ngadedak carengkat. Pipikiranana pinuh ku rasa heran sabab utara biasana dapikeun manehna mah hudang peuting teh lain karek harita tapi geus naunan. Di luar peuting teuing ku simpe, bulan anu bijilna ukur sapasi geus nyulusup buni di harudum wanci. Ibun mimiti curug celak, hawa karasana nyecep tiis nembus sungsum balung. Lengkah Kang Wisnu sruk-srek mapai jalan satapak, bari ngabebener sarungna anu hayoh wae morosot. Kadang ngarandeg ngomekeun heula oncor anu kakalicesan siga erepeun minyakna. Lengkah-lengkahna beuki jauh nembus peuting anu beuki pika keungeun. Peuting anu beda ti sasari, anjing babaung deui mani ngalang laung. Manuk jurig juga jegug tina rungkun awi. Keur kayaan kitu hawar-hawar sada aya nu sisirian, sada sora awewe mani ngajerele. Serina aneh, sada seri bangsa jin. Nyikikik siga anu keur nyengsirikeun, ngan duka nyengsirikeun saha. Sabab najan ku Wisnu ditempuan ka sakuriling bungking, anu sisirian teh teu katembong kalangkangna acan, da puguh peuting keur dina kaayaan poek mongkleng. Asa ku araraneh saumur hudang peuting oge tara aya nu kieu. Naha peuting ieu bet loba dedengean anu mata keung. Bari neruskeun lengkahna, Kang Wisnu gegerendengan bakat ku ngarasa helok kana kajadian anu keur disorang. Deui-deui sora anu seuri meni ngajerele, kadengena ku Wisnu mah sada ti tukangeunana. Tapi waktu ditliuk weleh teu aya sasaha. Saenggeus kitu cep peuting teh jempling deui. Angin peuting ngahiliwir deui, ngajadikeun awak Wisnu beuki nirisan. Bulu pundukna rancung harudang, jajantungna ngadadak kolear simbar. Curik nyingkir, setan nyingkah ulah ngaganggu ka kaula. Mending ka ditu kanu jauh, ka Sabrang ka Palembang. Kang Wisnu ngagerendeng ngalisankeun jangjawokan paninglar, sugat nya bisa dipake ngusir jurig. Pedah ceuk ninikna cenah mun aya jurig gerendengkeun eta jangjawokan. Da ari ku ayat kursi mah geus ti tadi digerendengkeun, tapi rasa keungna teu leungit-leungit. Karek oge tas ngagerendengkeun jangjawokan oncor anu ti tadi kakalicesan teh pareum katiup angin. Saenggeus nunda oncor dina liliwatan, sampeureun engke lamun manehna mulang. Wisnu ngeureuyeuh deui neruskeun lampahna muru ka jamban bari ngatog. Tapi karek oge sababaraha lengkah, di tukangeunana sada aya anak hayam ciak-ciakan. Leungit anu ciciakan ana jerele teh aya deui anu sisirian. Anu seuri maneh siga ngeunaheun, kadengena sada beuki deukeut ka Wisnu. Tapi barang dilieukan ku manehna angger tayana naon. Geus kitu mah gura-giru Wisnu muru ka jamban. Najan bari ngatog maksakeun lumampah, tuda ari kudu mulang deui mah Wisnu teh eraeun ku kalalakianana. Tapi basa geus deukeut katampian, dedengean Wisnu beuki araraneh. Anjing babaung deui, sakapeung ngagogog siga bogaeun tetempoan. Sit uncuing jeung koreak deui-deui ting koceak nambah soak. Bau pudak beuki nyeureud, biasana bau kitu mah mun lain careuh bulan pasti jurig. Bismillah, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbukum. Kang Wisnu gegerendeng ditarikeun, ngarapalkeun kalimah Allah. Daku asa piraku teuing manusia kudu eleh ku jurig. Kitu ceuk anu aya dina pikiranana. Jeung deui manehna teh ahli dina ilmu kabatinan. Urusan panggih jeung jurig mah lain karek harita. Ngan ari jurig bangsa kunti mah beda jeung bangsa jin.
rupana pikagilaeun. Sedeng bangsa jin mah awewena gareulis. Sanggeus ngagerendengkeun kalimah Allah, hate Wisnu panceg deui. Teu kolear simbar teuing siga tadi. Sora-sora anu araneh oge ngadadak leungit. Anjing anu ti tadi babaung ngadadak cempling. Alam malik deui ka asal simpe. Halimun beuki ngandelan, peuting anu keur poek bulan beuki mebleng. Tapi sanajan poek, lengkah Wisnu anjog ka sasak lebak Cikalong. Wahangan anu ti tadi dipake ku kucuprakan ku Kunti. Jamban atawa anu leuwih merenah mah sok disebut tampian. Pernahna belah peuntaseun susukan. Jadi lamun rek kadinya teh kudu ngaliwatan heula cukang anu dijieuna ukur tina leunjeuran awi. Ieu sasak tong boro wanci peuting dalah ti beurang oge lamun pareng ngaliwat sok matak roirei keung. Basa Wisnu nyorang pudunan rek kana cukang, bet meledak deui bau pudak. Leungit bau pudak hiuk bau hangru anu pohara. Cungungung cungungung anjing babaung deui maningalang laung. Jegug-jegug manuk jurig disada deui tina runggunukna tangkal rangru. Teu jauh ti sasak anu baris diliwatan ku Wisnu. Anu sisirian aya deui datangna ti palebah cukang anu rek diliwatan ku Wisnu. Cungungung cungungung anjing babaung deui beuki melung. Panon Wisnu mani saat dibelel-belelkeun nempuan ka palebah datangna sora anu cicirihilan. Leumpangna di alonan, sarungna di pageuhan, da saban ngalengkah rada jebrag sok morosot wae. Mun ti beurang mah matak panggih jeung wiwirang. Nu cicirihilan kadenge deui angger ti palebah sasak nu rek diliwatan ku Wisnu, sasak lebak Cikalong. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kang Wisnu ngagerendengkeun deui kalimah Allah. Laju neruskeun lengkahna beuki ngadeuketan ka palebah cukang. Barang geus deukeut ka eta cukang, breh aya nu keur ngajanteng make papakean sing sarwa bodas. Wujudna mah siga awewe sabab harita teh keur nonggongan. Rambutna anu gimbal panjang ngarumbay nepi kana bujurna. Nempo wujud sarupa kitu teg wae Wisnu boga kayakinan yen eta teh pasti Kunti. Laju buleud patekadanana manehna rek newak eta Kunti. Sabab cenah ari Kunti teh boga jimat anu matak bisa ngaleungit. Wisnu hayangeun mibanda eta jimat. Sugan nya bisa dipake ku manehna. Laju lengkahna dilaunan. Napasna diatur dina wirahma anu halon. Panona manco ka palebah Kunti nu keur nonggongan manehna. Keteyep Kang Wisnu leumpang ke keteyepan ngadeuketan eta Kunti. Saenggeus deukeut sakilat leungeun katuhuna usik rek ngaranggem buuk Kunti anu panjang gimbal. Tapi basa leungeunna ampir nepi kana buukna, eta Kunti teh ngalieuk ari breh beungeutna ngarupakeun awewe nu dipikawanoh ku Wisnu. "Ah, geuning bisu Wita, keur naon atuh Ibi wayah kieu aya di dieu?" Kang Wisnu lain deui ngaranjugna sabab anu disangka Kunti teh horeng jalma kolot anu sok dikirim dahareun ku manehna. Sabab eta teh jalma kolot nu taya kaboga, jadi unggal poe oge sok dikirim dahareun ku Kang Wisnu. "Yeh, Kang Wisnu ta sugan saha puguh kuring rek katampian?" Eta awewe kolot nu disangka Kunti teh langsung nembalan. Majar mah cenah rek katampian. Padahal lamun Wisnu nyadar pasti boga kacuriga sabab ieu awewe kolot anu boga ngaran Nini Suwita teh geus rempo. Tong boro lumantung wanci peuting dalah ti barang oge geus kundang iteuk. "Ari Ibi sugan teh jurig ieu teh karek wanci janari. Naha make katampian anu ieu? Pan teu jauh ti tempat Ibi oge aya tampian luhureun balong. Naha jungjung ka dieu ka jauh-jauh?" Kang Wisnu ngagelendang Nini Suwita. Pangkarunyakeun ke rumah awak geus teu walagri make kudu katampian anu jauh ti imahna. "Man nyang nyinyieu nyang nyingsu."
Nini Suwita sorana robah jadi ngirung kalayan cumarita ditungtungan ku cicihiran sada sora Kunti. Ibi, nanaunan seuri mani ngajerele kitu pamali bisa Kunti. Kuat Nini Suwita teh dialengan ku Wisnu. Da asa kakaraeun manehna ngadenge ieu awewe kolot seurina ngajerele sada seuri Kunti. Hihihihi. Nyunya teh nyenggunni. Anu disangka Nini Suwita ku Wisnu teh bet ngomongna jadi beuki ngirung sada sora Kunti. Barang disidikeun ku Wisnu geuning beungeutna robah lain beungeut Nini Suwita, tapi bebeungetan jurig pengek moal salah deui pasti Kunti. Kurang ajar sia Kunti edan, make nimpu ka aing. Kang Wisnu kahudang amarahna sabab ngarasa dibobodo ku jurig. Ngan kolebat leungeun Wisnu kumaha lebat rek ngarawel da ibu Kunti. Tapi hanjakalna ngan sakilat Kunti ngajleng ngajauhan Wisnu. Laju kumalayang bari cicirihilan. Hihihihihi. Nyenyeh nyumenyejug naik di momonok ngula. Hihihihi. Eta Kunti teh kalah ngajerele jeung serikeun Wisnu bari ngajejeleh. Awakna terus kumalayang luhureun sasak. Buukna ririaban kaanginkeun peledak bau pudak bani mabok sanggeus kitu. Ngan sakiceup eta Kunti teh ngiles dina popoek peuting teu katembong deui ukur sora seurina anu ngajerele beuki ngajauhan. Patakaharja Rancah Kabupaten Ciamis. Cag sakitu pamirsa. Ieu carios teh anu judulna Newa Kunti. Karya Kang Andang S. Argayuda. Duh, rada keung ieu nya carios teh. Ni aya nu ngahihi ngajerele sagala. Kade lah palawargi masih aya keneh tampian. Pami aya keneh mah sok atos-atos lah. Tapi pami anu hoyong newak nya mangga. Sakitu wae panginten ti sim kuring. Atur nuhun anu parantos manco. Mangga ka palawargi sadayana bilih anu kagungan carios atawa nampi pangalaman para mitrana tiasa kitungkeun wae ka sim kuring engke kontakna ku sim kuring dicantumkeun dina deskripsi channel nya. Bebas carios mah ke insyaallah ku sim kuring didongengkeun. Hatur nuhun hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.